Mana iya customer. Reki biasa masuk air nu kadi nu minta cai nu minta sango segala macam dipenta ya pikeun kahirupana. Ieu mah eueuhnya. Aduh, moal endah kudu nyamat heula ieu mah. Kana dupa ya. Manggil. Mal endah iya. Udah telepon ke orang Om Jin ya. Halo Om Jin, kumaha ieu bisnis perdukunan orang ireki ya. Atau coba ada digoyang saeutik, tenang aya engke saeutik syarat-syarat mah. Kayak kurang dikirimkeun. Heeh. Coba-coba orang customer PE ja orang ya can dahar can udud ya. Oh oke, siap ya. Sip, tenang aya kayak saeutik mah. Mau enak pusaka ya kieu udah ampihkeun deui. Menghilang. Ayeuna mah tinggal langguan datang ya customer ya. Oke. Tinggal langguan datang sukan aya saurang dua orang lumayan bae lah jeung meuli-meuli Samsu. Cihuy. Sampurasun, Bang. Lampes. Naon ujang ka dieu? Ya enggak tahu. Kieu, Bang. Abi teh mantas ti pagawean teh hayang ieu nan Hayang naon? Ubar supaya dinaikin gajinya, Bah. Oh. Jeung diberi kepercayaan ke bos teh, Bah. Jadi taik-taikeun teh itu gajihna. Oh, gitu. Ujang nagok bae, nagok jadi tah calik mah yeuh korsina coba. Nagok. Oh, gitu bae Hade. Jadi ujang teh kahiji hayang naik jabatan, Mun, Bah. kadua hayang naik gaji. Mun. Aya kitu mah aya syaratna. Kumaha, Bah? Oke, Abah nanyakeun heula syaratna naonnya. Tah, siap aya namanya, tinggal urang manggil si Om Jin. Halo Om Jin. Iya, aya pamuda ya. Hayang naik jabatan, ujung hayang naik gaji. Perkiraan naon eta syarat-syaratna nu sakirana bakal babari di ACC-na eta di dituna. Nah, siap Pak, siap. Pokokna mah ke kurang disampaikan ka budakna ieu. Tenang, siap Om Jin. Oke. Juk mah, Bah. Tadi urang geus nelpon ka pusat. Juk kumaha cenah syaratna? Syaratna eta kudu aya kotok hejo warna-warni. Ya. Ujung kotok bangkok anu siap diadu. Eta menjaduan balen teh mah. Ulah sok ngelawan eta mah syarat di dituna. Sorangan kudu nyadiakeun eta. Siap henteu? Siap, Bah. Perkiraana bener endah mah. Bener eta. Nah, teu percaya ka urang? Lain, Bah. Kami mesti ngatipu doang. Atau moal aya penipuan ieu mah jina gijin online ieu mah. Terus yakin ieu mah. Bohong. Ya, sok ayeuna kumaneh geura balik ka ditu ka ieu mah. Ingat syaratna. Nyiar kotok warna-warni jeung kotok bangkok hiji siap diadu. Oh, Ya. burung, Bah. Masuk, geura balik. Haturun ya, Bah. Ya, sami-sami. Neng geus abah eta. Kumaha kitu syaratna? Minta kotok warna-warni, hejo warna-warni teh jeung kotok mangkok siap diadu. Di mana horeng eta dukun? Neng, bona dukun geblek ieu eta. Aduh, geus belah teh. Hei, Jang. Ini naon? Kaget kami, Bos. Ieu keuh nyeran belut. Lain pugundek nanya, sugan nyaho si Ujang. Nanya naon, Bos? Ai di dia aya dukun nu ampuh. Aya, Bos, tapi eta mah dukunna unik. Modern, make HP. Oh, di belah mana eta imahna? Tuh, ka ditu, Bos. Lurus belok ke aya mana ke kieu beta. Oh. Oh, atuh aya kitu manuhnya, Jang. Oh, Bos. Urang ka ditu kuari. Oh. Aduh, lain gimana ieu mah dukun teh na deket deui cik si Ujang teh ti dieu ieu. Tapi ka mana aing nyiarna ieu nya? Ya nggak tahu. Eta dong nama eta teh jeleman. Ke saha itunya. Doang nama bos eta mah. Cihuy. Duitnya rada beda ya rada gede tibatan nu tadi mah ya. Tembak urang hargana geus kieu mah ya. Sugan ka harti ya kitu mah.
Sampurasun bah. Oh, lampes. Oh, mangga bos. Calik. Iya anu kasebut abah pekok teh lah ya. Ya, mohon. Pak, calik bos. Beneran Calik. berarti nya ya Ya. imah yang siapa kula ya. Calik. Lain aya naon ieu bos ka dieu ieu. Atuh aya bae bahaya keperluan pribadi mungkin nama ya terpenting ya kula ya. Dak minta tolong ya ka abah. Mangga, serahkeun bae ka abah mah. Gagah masalah tulung menulung mah pokona mah dijamin. Ajaib bae pokona mah. Lain kieu bah abdi kadina be perlu namanya masalah perbikangan ieu bah. Hayang minta tulung supaya eta bikang teh daekeun ka kula. Mana aya kitu mah coba. Salah sahiji syaratna nya tak kudu aya foto bikangna. Gampang bah ai foto mah aya ieu dina HP kula ya. Mana coba? Oke, urang teh angan heulan. Oke. Iya tah bah tah. Yakin ieu bikangna ieu? Oh, eta bener eta kabung bulangan eta kula eta. Lain jambrongan kieu bikangna ge jiga bocong cot ieu mah. Iya obos ieu bener ieu teh salah ieu bikang ieu doang kieu ieu. Pas bikang di baje jenggot kadung jenggot embe ieu. Atuh teh nyaho baja eta cikula mah eta ku geulis amat eta puguh. Kabung bulangan bae eta pokona mah kula mah eta. Eta mah supaya aku kumaha ge eta ku abah supaya daekeun ka kula eta. Ai kitu mah siap ieu kana syarat-syaratna ieu. Siap syaratna naon ge kula mah siap. Oke, kitu mah urang tinggal menghubungi si Om Jin heula bikin syarat-syarat mah nya. Ja urang mah teu biasa nentukeun syarat ieu paling di dituna anu minta syaratna. Kitu mah urang panggil heula si Om Jin nya. Ngan urang kudu aya mediatorna heula ieu. Urang hubungi heula. Halo Om Jin. Iya Om Jin. Aya nu hayangan kana awewe ieu. Ngan ai menurut urang mah awewe lain juga awewe ieu ngan teh mah turutkeun bae nya. Nu penting mah urang menang duit ieu tina syarat ieu. Jadi ngaranna saha ieu awewe? Ngaranna Maaden. Maaden. Jika ngaran lauknya. Maaden. Tanggal lahirna sabaraha? Tanggal lahirna 1940 Hijriah. Oh, eta nomor buludan nya. Cenah ge 1940 Hijriah cenah Om Jin. Mohon. Nah, Om Jin kanu kitu-kitu ditanyakeun eta mah. Nomor kutang cenah sabaraha nomor kutangna? Aduh, aing nomor kutang teh nyaho aing mah. Mancan ieu kan. Tana radig nu kitu bae Om Jin na. Oh, Bro. Ajo syaratna naon ieu syarat-syaratna ieu? Oh, siap. Ayo kita make kurang disampaikan ya kasih obos ya. Oke. Ayo. Orang ampihkeun heula ieu jebesi leungit ieu benda pusaka ieu. Tah. Eta tadi orang geus berkomunikasi jeung jin anu di ditu di pusat. Cenah eta syaratna hayang rokobon teh 2 selop anu rasa melon. Jeung kopi angkot 3 bal. Eta pokona mah eta kudu aya ayeuna keneh. Atuh eta syarat tempat berat amat mah abah neuk hajat meureun eta mah. Atuh eta mah urang mah tidak tahu menahu eta mah ti dituna eta mah syaratna. Eta mah neuk hajat bae kudu aya rokobon teh 3 selop terus angkot 3 bal. Ribu amat tarina mah. Nya sagalana ge aya resep kana awewe mah kudu siap karena pengorbanana. Ai cek jin kitu lamun hayang dikobul ku jin. Lamun embong atuh ulah ka jin. Siap aya kitu mah. Ulah korena ka ditu nyiar ka agen ka ditu kana haji tata. Mangga ditunggu ku urang di dieu. Mal ada aing kapelan ku Haji Aspal mah ieu. Ya kepaneng aing mah eta nek ngadukunkeun Maaden eta ka dukun eta si Haji ya. Aing kudu gancangan deui ngadukunkeun Maaden ieu ya. Kapeulaan we. Lain di mana ieu dah? Simbah dukun-dukun teh ya? Ya nggak tahu. Nya ku jalan ge ka sawah kos kieu aing mah. Sieun aya nanaeun bae aing mah ku kieu teh mah jalanna. Tapi bener gitu aing ka dieu jalan ayeuna nya. Ya ujung dia mana nyakeun nih? Itu lain saung nama si Gana mah. Wah, ya mau anak kapal Haji Aspal lah. Bah, jak haji nanti dia. Atuh aya dia nyaran dia ka dieu tur-tur aing. Ai sanu nurut ka haji. Curiga kan mah ka haji. Curiga naon dia?
mata syariat ka haja dia nya. Atuh nek minta syarat yang naon aing coba dia. Atuh bos sih nek malet Aden. Dia ngaduduhan aing nek melet Maaden, dia meureun ka dia nu nek minta syariat jeung Maaden dia. Ai dia nek minta syariat mah ka Gusti Allah dia salat, ulah minta ka dukun dia. Curiga kami mah bener ya ke haji, kami mah haji ge tujuan nak haji nya nek eta nek. Ngataan be abah yo, abah pekok yo. Alasan be dia digedekeun parang saing mah. Ke. Iya kadar ya, rek naon iya ngakuna arek ngalatengahan embe. Iya nu hiji iya rek jadi moal iya meta syariat ka abah teh iya ditangguhan bae ku Om Jin itu di ditu. Oh, bener dia jinya, dia kan dia bisa bae dia kaing mah dia. Mintahan salatan ku maneh panggeulana di dia minta syariat ka Mbah Pekok. Berat kula mah, bah. Wal jadi kuat persyaratan eta mah bek jak kudu ngayakeun kopi angkut sa kontainer. Terus rokok bonte rasa melon atuh lieur aing mah jauh rasa melon aing rasa manggah meureun. Dukun ieu mah dukun bigger bek. Cekek bae yo atuh ayo ngalunjak ya mah.